Cek urang Sunda disebutna ilmu laduni. Ari ilmu laduni nu mentaskeunana naon? Lain ucapan, da ucapan ukur kadenge ku ceuli. Tapi rasa nu kaluar ti nu sukma pindah. Lain ukur saayat nu pindahna kabeh jeung eusi ayatna. Lain ukur wujud hurufna tapi jeung ruhna. Lain ukur ruhna jeung cahayana. Cahaya nu bakal asup ka lapas santri. Santri nu mana? Nu linuhung. Ai santri nu linuhung nu mana? Nu celik putih celak herang canggulan 14 jalan gede sasapuan teu geuneuk teu maleukeun. Nu mana? Nu tumampi kana takdir tumamprak kana kadar. Hirupna ukur sasamperan, awakna ukur sasampayan. Sariring-riring dumadi sarengkak saparipola dipasihkeun ka kiaina, sabab kiaina utusan Gusti anu kagunganna. Dialajar ngaji di ayeuna me kapanggih dirina. Me amprok jeung ayahna rugi jadi santri lamun teu amprok jeung kiai anu sajati. Tidinya ilmu naon eta teh mistik klinik lain, ilmu ilmiah. Ilmiahna di mana? Aya nu disebut energi. Ari energi teh gelombang. Ari gelombang teh kaluar teh hiji tempat ke tempat sejen. Setiap makhluk manusia aya energi di nu dirina, aya gelombang di nu aya elektromagnetikna, aya sumber cahayana. Nah eta teh paeh moal. Nu paeh nu mana? Nu tukang dahar paeh energina. Nu paeh nu mana? Nu gawena HS wae paeh energina. Nu paeh nu mana? Nu letahna unggal poe siri kabatur paeh energina. Tapi nu purah ngosongkeun beteungna, purah molototkeun panona, energina hurung tepe iraha wae oge. Nu bersih dirina geura kosongkeun beteungna, geura hudang tengah peuting, geura sujud ka Gusti, rajin tapakurna, ulah barang penta tapi sumerah ka aya, anjeun bakal jadi santri nu gaganti aya di jiwa-jiwa. Kuring rek mulang ka mana pejit perih dilakona. Ari urang puasa tepan supaya beteungna eusi pejitna perih. Lamun perih engkena bakal karasa. Lamun karasa engkena bakal boga rumasa. Kunaon jelema teh kudu ngosongkeun eusi pejit meh hirupna sagala karasa. Boga sensitivitas. Sensitivitasna di mana? Tah